Naon kana ti kotok keunang mah. Nah haji samutan teh asa bau kieu teh. Edan mau tikotok. Ari butuh nama meureun urang teh 15 M. Heuh pan ari teu gawe mah 15 M ge eueuh geuninganan. Mau 15 juta mah aya. Gawe pake 15 juta heula mah. Kita kejang jajan budak isukan sekolah. Atuh aing aku tibang 15 juta mah moal ka ditu ka dieu. Aduh, waduh hayam euy. Baiklah mau kejar kotok nih. Baiklah. Aing kudu kumaha usaha ieu. Nincak semplak nete semplek. Kadi salah ka itu salah kudu kumaha atuh usaha kitu. Aku kudu ternak buyur gitu aing. Jualan make ieu. Make botol kerating ge jualan ka SD. Surupna laku nya. Pas ngajualan cupang deui kitu teh. Make botol di botolan jualan ke budak SD. Heueuh kitunya ternak buyur. Laku aing itu kudu ternak buyur mah. Atau si Nunu dangdanan gitu jadi awewe. Si Nangamen. Istighfar gua aing mah ieu ide usaha ya kudu kumaha ge. Nah, atunya bingung loh usaha pisan. Oh mau hujan wae kieu mah aing. Bel, Naon? mana nih tak? Rambutan? Tadi minta. Meuli atuh. Wes, korek-korek teuing. Aya ieu meunang meuli. Minta hiji teu pira oge. Aya atuh urang merah hiji. Oh kitu setel nih korek-korek teuing. Minta hiji oge. Waduh sia mana atuh. Atuh tong ieu geuleuh ieu mah naon kana ti kotok keunang mah. Atuh da ieu mah kana ti kotok geuleuh aing mah. Tuh bau deui. Aya atuh. Ya. Sia masuk badagong. Gajen mere deui dilamot heula. Eta menta nu anyar hiji deui mie koret sia mah. Aing sia bisi ngelais ya. Iya atuh. Pembalik kotok itu. Guluh atau mau guluh ti kotok. Ya menang meuli ti mana bel mana? Wes, meuli hak atuh hurung urang. Dan meuli sepatu hurung. Baduit nama meuli sepatu hurung. Atuh. Menta dia tuh. Umah. Beuleuh atuh jaman. Kumaha menta deui jadi ya. Menta hiji di koret. Aya awu. Sia mah kok. Dasar koret. Tapi ini kita udah lumayan. Dat cangkang nang gua karena ti kocok mah. Mana rezeki mana itu? Nongkrong di meunang. Ramutan. Teu kudu ka GSP. Teu kudu ka pasar. Aing areueuh batur kieu ka mana atuh? Sebenarnya aya teh nya. Aya euy. Ih siga kuliah rambutan euy. Amperkeun ah. Net kraon net. Sia masuk. Angar batur keur ngopi teh ngame euy ayo. Da atuh da batur. Euy nya net rambutan nih. Heeh mang eta mah teh sida mah. Kepadahal. Ya kan itu deui. Nah haji samutan teh asa bau kieu teh. Edan mau tikotok. Bau ti kotok naon emang sok ngaya-ngaya ama nyaya remutan bau ti kotok Pak Edan. Aslina, yo asaan kumaneh. Tuh hayang orang geus wareg tuh geus beak
seberapa puluh siki bieu dibere loba aku salabil eta mah urang ngahaja we nyasakeun teh da bakal aya maneh cik urang teh itu geus ngasaan we hiji mah ulah teu ngasaan teuing Nah nya euy, make bau kieu aing sok aneh-aneh wae mana mah urang ge tabiak sabaraha hiji tadi teu bau-bau naon teu bau ieu nya rebutan butik kotok teh hidung Bener, ieu mah aslina bau. Tuh, siapa meni loba ngomong pisan dia kan atuh mungah ku aing urang huapkeun entong atuh kumaha geunah teh Tapi heuh ngeuna euy biasa amis ning. nyaho atuh da piraku ramutan pasu cenah nya ramutan mah kitu sarua rasana mah Mana tuh aya keneh weuh? sidik eueuh eta hiji-hijina deui sakitu urang ngahaja nyasakeun keur maneh eta hiji Lain net atuh dengan pagawean net euy. Gawe naon euy atuh? Asa geus pusing, geus kesel teu gawe-gawe. sarua urang oge nya tapan bieu teh urang teh keur ngalamun sebenarnya manu urang teh keur ngalamun cai aing teh duh gawe kudu gawe naon gitu tak urang teh bieu teh aya we seliwiran ide saeutik ceur teh kumaha mun sineunu urang diajak kerja sama ceu urang teh Kerja sama naon ieu teh? heueuh maneh ku urang didandanan jadi awewe urang ngamen we ka jalan-jalan arek mah Urang nu nyanyina nya, nu ngamena maneh nu mentaan duitna. heueuh Atuh nya tuh hayang kitu mah atuh geunah di maneh teu geunah di urang kitu carana mah. sama diajak usaha teh mung wae geueunan entong sok pulah pilih aya usaha teh atuh geura matak hese pagawean eta mah pulah pilih wae geueunan Tidak mung ari dijeun awewe mah. Atuh meureun mun dijeun awewe teh mah meureun kegantengan urang teh hilang. kugantengan hilang sabalain juga kita gowok gitu oge kugantengan Yo tuh aya deui weuh. Selain ti jadi awewe, ulah jadi awewe lah. Boga. pokoknya aya bogah mah tuh jadi awewe urang teh inget kamari aya nu nitah ngechat daek teh maneh ngechat Gajina sabaraha? gede gajina mah jeung maneh teh tong sok wakan nanyakeun we geula gaji geura nu penting mah gawe we geula atuh eta mah sama jadi cenah naon nya nangis nanyakeun gaji gampang gaji mah nu penting mah boga gawe we heula Kapan urang mah meureun butuh duit lain butuh gawe. pan meureun duit teh kudu digawe heula ngalah duit teh sok aneh piraku aya duit datang sorangan nya kudu gawe heula atuh Ngechat naon kara? ngechat ieu es balok make chat temok Sia mah satara balik wae wah atuh depan urang oge atuh aya pagawean mah waka dibikeun ka maneh meureun ku urang heula we digawean sia mah sok ararane engge mah lumaklumuk wae kieu meureun aya pagawean mah pasti digawean nya teh bingung aing kudu gawe naon atuh ieu nya Pokoknya sabenerna mah urang teh net euy keur butuh duit ieu teh. Entak neneangan gawe oge. butuh duit sabaraha kara maneh jenjang naon deui Ari butuh nama meureun urang teh 15M. Heuh pan ari teu gawe mah 15M ge eueuh geuninganan. Keur meuli beas urang di pan ka goah ditempuan buyung geus teu boga beas. atuh da urang ai 15M mah lamun 15 juta mah aya gawe pake 15 juta heula mah eta gejang jajan budak isukan sakola tadi mah ngan ai maneh butuhnya jeung meuli beas nya gawe bisa rek diinyem heula mah 15 juta. Atuh aing aku tibang 15 juta mah moal ka ditu ka dieu. Tapi keun bae lah inyem heula ngorot-ngorotaneun urang. gawe ku urang diinyemkeun ngan naon teh ngaranna teh kudu tepat maneh mayarna soalna eta jang jajan budak sakola urang oge Kalem 15 juta mah 2 poeun ku urang digantian. gawe ai kitu mah ngan meureun aya syaratna Syaratna emang naon? syaratna maneh kudu sumpah nasabah Keun bae sumpah nasabah mah da paling ge 2 poe ku urang dibalikeun deui. oke tuh urang cokot heula duitna daguan sakedeung Burukeun burit. kade ieu tibang sakikina urang teh gawe jang jajan budak ieu tah ari 15 juta pas Teh ku urang digantian 2 poe mah. Tolong hitung heula. sakal kudu dihitung sebenar eta kageu 15 juta 15 jutanya? 15 juta eta tuh ngan sok urang ieu heula berjanji heula urang pan kudu boga cekelan ka maneh gara maneh tepat mayarna sok tuturkeun urang sumpah nasabah Sumpah nasabah. saya
Saya berjanji berjanji akan mengembalikan uang ini uang ini tepat waktu. tepat waktu. Kalau tidak, bool saya cara renang. Ren. Nyaheula atuh udah berjanji kitu hungkul mah kudu sieun maneh teh. Atulah Pan berendak dibalikan deh selama 2 poe. Kan bae lah. Cara renang berenangnya. Ulah mun teu ngabalikeun pan beren mah rek ngabalikeun selama 2 poe. Atuh nuhunnya. Murid ya urang can boga beas. Hek. Duh aing ieu teh euy. Lamun teu bisa ngabalikeun 3 poe. Bujur cenah cara renang. Tapi kan bae lah cara renang mah. Nu penting mah boga duit kan meuli beas.